Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV sejak kasenggakeun dina hidangan warta ku basa Sunda. Kabar poe ieu. Edisi Minggu kaping 25 Januari 2020 genep. Simkuring pun Cedric Atami Ramadan nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Yang raksasa anu jiga singhol di Aceh Tengah deui amblas. Akibatna, jalan lintas Provinsi Bener Meriah Aceh Tengah ayeuna pegat. Ieu mangrupikeun detik-detik liang raksasa amblas di Desa Pondok Balek anu kabeneran karekam ku kamera warga. Warga sempet panik ku ayana fenomena alam ieu pamirsa. Liang raksasa eta ngabalukarkeun belasan hektar kebun cabe patani di kawasan eta leungit kaberem ku liang raksasa kasebut. Warga oge miharep pamarentah geuwat nanganan fenomena alam ieu sangkan teu beki nyebar. Habis cok. Itulah tadi orangnya di situ mau. Iya. Iya tak bengokin. Yo. Pamirsa, kabar poe ieu dinten ieu dipungkas dugi ka dieu. Mugi-mugi kajadian di Aceh Tengah enggal tiasa kacanggakan solusina. Simkuring pun Cedric Atami Ramadan sejak amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.